Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, orang tiasa patepang deui dina kelas bahasa Sunda kelas 10 MIPA 4 dina dinten anu cerahnya. Alhamdulillah di beberapa cerah. Teras rupi nama ninggal siswa nage mudah-mudahan saru banget ya. Hatur nuhun sadaya. Mangga barudak pilih tak acan sumanget Bapak gaduh yel-yel sekali. Mikrofonnya hurungkeun coba. Meramenya. Coba hidup turutan Bapak yel-yelna seperti kieu. Sunda Jaya Jaya Jaya, hidup mah Jaya 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 na. Iya, siapnya. Sunda Jaya. Hei, Sunda Jaya. Iya, tos katinggal tos salat pas wudu jadi cengar. Setelah acan lebet karena materi Bapak yang nyungkeun ka Rangga nya. Mangga pingpin doa kanggo ieu kelas. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Kata acana dikawitan kurang diajar. Kurang doa sasarangan. Doa selesai. Atur nuhun Rangga. Kanggo dintenaan sajak sate acan kana materi intina naon menjadi udagan atau menjadi tujuan pembelajaran sajak eta tiasa ditinggal Bapak research ilnya di share heula materina. Katinggal sadayana aya. Iya materi sajak tujuanana siswa dapat mengidentifikasi aspek kebahasaan dengan teliti. Secara rinci siswa tiasa minimal terang kecap, hartos kecap atau harta kata dina unggal atau minimalna. Terus nu kadua siswa dapat menganalisis unsur sajak dengan cermat. Angke dijelaskan ke Bapak naon wae mun sajak terus ku hidup dianalisis naon wae eusina terus nu mana wae unsurna teh kitu nya. Pembelajaran sajak ayeuna panginten hidup pernah diajar sajak atana pikir sastra Sunda aya nu namina puisi prosa. Dina puisi atau baris sareng bait gitu nya. Benten sareng prosa, ari prosa mah diwangunna ku bahasa sapopoe gitu. It sareng baris. Dina pembelajaran sajak mah berarti kalebet kana puisi sabab di dinya aya baris sareng salajengna sajak teh kaasup kana sastra anyar nya. Sabab di urang Sunda mah aya sastra klasik, aya sastra asupna sabab ieu diadaptasi atau dicandak di Eropa gitu. Mangga apa teu hilap kanggo ngingetan hidup supaya gaduh gaya hidup 3M. M nu kahiji mencuci tangan. M nu kadua teh? Memakai masker. Nu kadu nyaeta menjauhi ya, menjauhi kerumunannya tema salajengna Bapak gaduh sajak
Tah langsung bapak bangun sajakna. Ya nukanya mangga ku hidup baca sajakna. Coba kusahanya coba yang meninggal ku Nadia Rahma. Mohon Pak. Nadia Rahma coba pamacakeun sajak judul pamanggih. Pamanggi. Rohaidi. 8 bulan ngakandung. Moal aya hiji jalma. Leuwih ti indung micinta. Indung gudang 8 bulan dikandung. Moal aya hiji jalma leuwih ti anak nu rumasa. 8 bulan ngandung jeung rumasa. 8 bulan kandung pinuh dosa jeung rumasa. Saya emprak lah baru koprok. Nah, ieu sajak kahiji nya sajak kahiji. Sadayana tos ngadangkeun nu tos maca tos aya. Tilu teh sajak. Sajak. Jadi sajak teh naon? Nu saperti kumaha sajak teh? Sajak teh nyaeta pu sabi teh puisi. Indonesia mah bisa disebutkan sajak teh puisi. Ya eta secara umumna sajak teh kitu. Tapi kan hidup aya nu karasa sajak tadi atanapi nu maca sajakna. Anu maca sajak tangtos mun ngartos bakal karasa kumaha eusina. Naon tugasna? Tah kelompok hiji nyata kelompok Abdul. Kelompok Abdul tugasna nyaeta nu kahiji dah mangga pilarian kecap-kecap nu teu dipihartos dina sajak pamanggih. Haidi berarti sajak nu kahiji nya. Ras anu kadua kelompok Rangga nyaetan kecap-kecap anu teu dipihartos dina sajak 1000 bulan. Sajak nu kadua eta sajak nu katilu kahirupan ma'anah ku kelompok Hilman. Kahirupan ma'anah anu kelompok katilu. Baca engke nya ieuna sajak-sajakna itu rupina mah kayak sekedap. Acan di-share ke bapaknya hilap. Nah, sementara tugasnya heula ya, tapi tong dikerjakan dina buku. Pada di buku mangga heulanya, tapi hidup bakal classroom. Ya, tinggal ngomen per kelompok, engke tos dipilarian, nu mana kira-kira kecap-kecap tuliskeun dina komen. Sadaya siswa per kelompok, henteu anggota ketua kelompok nawae, tapi sadaya siswa per kelompok pasti beda-beda pengertianannya ngomen. Kan biasa ngomennya hidup ngomen WA, tak emang ngomennya dina Google Classroom. Tah, ya, keun kitu heula. Sementara aya mah mangga nyarios kelompok tadi perangganya dan sajak teh nyata seperti sajak teh seperti puisi. Tah ieu aya perbandingan antara sajak sareng Devani mangga baca sindiran. Mohon Pak. Mun urang ngendong mun urang ngendong di Bandung geus tangtu kana mun urang goreng ka indung geus tangtu kana doraka. Trik di masigit caangna ka mana istri jangkung alit geulisna ka bina-bina. Atur nuhun Devani, sae ku Cynthia ya Cynthia.
Aya, Pak. Cynthia dibaca weh. Pupuk nanti. Budak bias ngapung, babaku ngapungna peting. Nguriling kakalayangan, neangan nu amis-amis. Bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Iya nuhun Cynthia saya. Tah perbandingan anak sarang tadi sacak. Naon naon ngabedakeun tiasa saya nu nerangkeun teu. Jeung sindiran upamana. Sajak jeung sindiran. Ari sajak mah teu kauger ku cangkang jeung isi, Pak. Ugar ku cangkang jeung isi. Isi. Iya, tepat sekali Kak. Saya nya cangkangna nu mana? Anu baris kahiji jeung nu ka eusina, nu katilu jeung nu ka opat. Nah, tadi hidup pas ya gambarannya ngeunaan sajak teh siga kumaha. Ieu aya pengertian sajak ti Bapak. Salah sahiji karya sastra Sunda anu direkat dina wangun puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah atau tidak terikat ku patokan jumlah ngang atau jumlah suku kata baris jeung jumlah lisan dina unggal bait atau dina unggal pada seperti pupuh jeung sisindiran. Tah ieu geus bisa ngagambarkeun tanu cek tadi cek Ika mah sisindiran teh nyaeta nu teu anu kauger ku cangkang jeung eusi. Terus jumlah baris jeung baitna. Eta sindiran lamun pupuh mah kau patokan jumlah engang. Tah jumlah engang teh nyaeta jumlah suku kata dina tiap aya 8U 8I nya. Nah anu kelompok tadi nu tilu kelompok Abdul, kelompok Hilman sareng kelompok Rangga tinggal ya Google Classroom mangga tinggal ieu urang lebet kana kesimpulan ajaran ayeuna. Jadi mangga saha wae bisa ngajawab naon ari sajak. Naon ari sajak teh ya tong isin-isin. Salah sahiji karya sastra Sunda nu direka dina wangun. Salah sahiji karya sastra nu diwangun dina wangun puisi. Ya, atur nuhun sadayana mangga Rangga pimpin akhir. Karena dugi ka dieu sok Rangga pimpin doana. Alhamdulillah pertemuan dinten ayeuna tos rengse. Doa dikawitan Pak. Selesai Pak. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun barudaknya. Sing tepang di minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.